Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Muhammad Iqbal Faruroji bade ngadongeng anu judulna Sasakala Reungit Sok Disadana Ceuli. Di zaman baheula aya hiji kerajaan nagara reungit anu diratuan ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida, tantarana gagah kitu deui patihan nu satia. Sang raja kacida gindingna, pakaianana harulung herang ditambah make gelang nu suwung emas. Perhiasan anting-anting jeung giwang emas. Mani wiboh pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling aya hiji sosok jelema nu asup ka karajaan reungit eta. Kabeneran tentara nu jaragana teh sarita libra. Atuh jong-jong eta jelema teh asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra na keur deui. Karayap eta jelema ngadeuketan sang ratu reungit. Tuluy suwung emas nu dipake ku ratu reungit dicopot. Tapi kakarage dicopot sabelah, ratu reungit eta kaburu hudang manten tuluy gogorokan. Tolong. Eta jelema terus langsung kabur keluar bari mamawa suwung sabelah. Tentara nu jaragana tuluy ngarudak. Tapi eta jalma angger teu kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rahayatna. Sakabeh bangsa reungit kudu nareangan suwung anu dipaling eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema. Cek ratu reungit teh. Ti harita sakabeh reungit nareangan eta suwung nepi ka kiwari. Reungit-reungit teh masih keneh sareangan eta suwung nu sabeulahna. Nempoan kana unggal ceuli jelema-jelema bari disada. Sung cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.